dakwah susulumputan nomor 14 mahnya. Kanjeng Nabi teh dakwah susulumputan teh sabada lungsur surat Al-Muddasir. Namanya Kanjeng Nabi teh ngawitan dakwah susulumputan yang berbunyi ya ayyuhal muddasir, hei anu disimbut, kum pa'aldir, anjeun kudu hudang tuluy kudu nyingsieun jalma-jalma anu teu ariman sina iman, wa rabbaka pakabbir, pangeran anjeun kudu diagungkeun, wa siyabaka fatahhir, baju anjeun kudu dibersihkeun kudu disucikeun, wa rujza pahjur, pagawean dosa kudu ditinggalkeun, wala tamnun tas taksir, anjeun ulah barang bere bari miharep hayang dibere leuwih loba, wali rabbika pasbir, anjeun kudu sabar karana piwarangan pangeran anjeun. Ta eta saatos lungsur surat Al-Muddasir namanya Kanjeng Nabi ngawitan dakwah ngeun teu langsung tetegrakan tapi susulumputan heula. 2. Nabi ngajak ke ahli bait ka kulawargi nu aya di lingkungan bumina jeung ka sahabat-sahabat anu percayaeun, tegesna jalma-jalma nu nekadkeun benerna karasulan anjeunna. Nah, nu pangpaina diajak ku Nabi teh kulawargina heula nu aya di bumina. Tah tuluy para sahabat-sahabat anjeunna nu percayaeun ka anjeunna, sahabat-sahabat dekat beliau. Tegasna mah eta para sahabat teh jalmi-jalmi nu nekadkeun benerna karasulan Nabi. 3. Kanjeng Nabi ngajak ka jalma-jalma supaya ibadah ka Allah anu Maha Tunggal. Ngajak supaya welas asih ka papada manusia. Di Nabi teh dakwah teh naon wae? Ngajak supaya ibadah ka Allah, ngajak supaya welas asih nyaah ka papada manusia, tuluy katilu ngajak bersatu ngahiji jeung papada manusia ulah bercerai-berai, ulah papisah-papisah nya. Bintik-bintik perpisahan teh eta teh tina papaseaan, ulah papaseaan ku Nabi tadi ajakan manusia teh sing silih pikanyaah. Tuluy Kanjeng Nabi teh ngajak ninggalkeun papaseaan toh kan nya jeung mumusuhan. Mun papaseaan jeung mumusuhan kapan bakal naon? Bakal renggang. Lamun paja jeung deal pasea bakal renggang jauh deal jeung paja teh. Moal bersatu moal ngahiji bakal paaing-aing. Maka lamun geus paaing-aing tidak ada persatuan maka bakal lemah. Moal aya kakuatan mun teu aya persatuan mah. 4. Pangna Kanjeng Nabi ngawitan dakwah ku cara susulumputan margi sieun jeung rempan tina kagetna manusia ku perkara anu can arapaleun jeung can ngaruping kana ajaran agama Islam. Jadi susulumputan heula henteu langsung naon tetegrakan. Lamun langsung tetegrakan mangke teh naon reuaseun jelema teh ajaran naon ieu teh anyar. Sieun kitu sieun reuaseun. Takeun Nabi teh malah pahgedang heula susulumputan heula. Kitu tah dakwahna teh.